angkeman cenah pernah kasih abah hawa itu. Pagawean hari. Persiapan pamelakan dasar dan tahun depan.
tanah dunia anu mata kiblat nyerasaan dengkeung deng dek titi lamping anu dewi nya anu kuring kadah katresnangan jadi kalakan anu tetep marangan kali liwatan da agungnya hak sami langkah kali liwatan da agungnya hak sami
Bot memori hungkul. Ukur lokasi pemelakan hujan sementawis di luar hujan agung. Aduh. Ya, salah satu motor mogok basah kehujanan. Jadi melanjutkan ke lokasi Citameng Tengah.
Sama yang tengah. Saya jalan nah. Mapai sawah. Kota Juran. Ayana menuju ayah di Citameng Tengah. Yes, waktu menuju Ngopur. Hangan Citameng menuju Saah. Nanti di Jirangna hujan aduh. Tapi letakna
teh dia nanti makan mun manas dulu mantri itu teh nanti nek jokin duluan tugas di saudiwan dina wong tetahar tradisional urang padipenan dina kanewan kali kemudian disumponan benten syarat iya. Ya, benten namanya parantos dilaksanakan awalkan cai ke Kewesi Manuk. Benten beli saya kayak orang tutup kanggo acara siang tahun tengah. Kita pemakan, saya orang beri mampang ke nyawa ngalam bakal datang, yang tutup benten. Nak pilih air pada didugikan ku pupuhu kalintang nganuhun kenana panginten abdi atas nami isu putu kabalariaan nami aum panginten dina panayogianana di kawit tepi ka akhir di hulu nepi ka muara sim kuring haturkeun sewu nuhun nafsat kabinahan Kang Dakan, Kang Ciman, Kang Rahmat, Cinta atau non bisa Kang Kasagaya, Kang Idan, Kang Tambang, Kang Abrai, Kang Somi, atau non bisa Kang, atau non bisa. Mungkin sing dibalas ke Allah. Subhanahu wa taala. Amin. Malah ininya kayak maksa gitu. Kan payung orang biasa di apa andai anu paling tiga kulon sih emetannya emetan deh biasa mungkin sangat diperkirakan tadi di angka 27 275 lah ada 277,5 gitu yang kilo tuh kita urang mah geus tuning di hutan mah awalna tina di biara alam gitu ya, biara alam. Atuh piteun alam sanesna mah lakantun piteun ge kawardian tinu parantos mayunan dina ngambah tapa di Manggala Balaria biasana ditentukeun pikeun bahan ngawangkong we nya paguneman kanggo sagikeun pikeun ngaronjatkeun dina ruang-ruang pangurang dari kan teteh sampereun gitu. Emang hujan kita tah teh sampereun di muara geuningan tiba-tiba hoyong ngiring melap teh sampereun teh pisanan itu. Rupina pe terus kabayang nya.
Si Chandra Pertama mah. Nih kalau kurang ini,